karena di PHK. Oh, kawin di PHK di perusahaan. Di perusahaan. Mah abi teh hoyong ngadamel kedai kopi unggul. Kedai kopi unggul. Kedai kopi. Aya di Gunung Karang, aya di Gunung Pulau Sari. Oh, nah, jadi orang sekalian di dia teh memperkenalkan kopina kopi Pandeglang Robusta.
para penonton Bocor TV dimanapun Anda berada, kembali lagi di vlog Bocor TV Pandeglang. Wak 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 wak. Dan seperti yang tadi saya janjikan, setelah ada Kang Ikrar, saya akan terakhir langsung hadirkan ownernya, pemiliknya di lembur kula ieu. Ownerna tos hadir di dieu teh aya Bapak. Mangga diperkenalkan Pak, sareng saha Pak? Oh, nami nata. Nami Abdi Ade Kardiana. Pak Ade Kardiana. Satajana abdi haturkeun hatur nuhun. Hapunten ya Pak, abdi dokap ka dieu gitu tah. Rada istilahna bisi ngaganggu tah Pak gitu nya. Hatur nuhun waktosna Bapak tos tiasa hadir di Bocor TV. Karesan tadi ku abdi ditinggalikeun, wah nuju sibuk ieu gitu. Keberah cek urang teh rada sorean. Kumaha damang Pak kabarna Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ade ya. Pak Ade karesan owner di dia, pemilik di dia tiasa dicaritakeun tah Pak. Kumasi tadina Pak sampai terinspirasi ngadamel lembur kula. Ieu pemandu saya di dia gitu tah kumaha tah Pak. Rahasiana mangga dibongkar Pak. Caritana mah kieu. Mun Karena meureun urang ieu butuh. Tah ku butuh tadina mah. Tadina ku butuh. Oh. Berhubung ku naon? Karena di PHK. Oh, kawina di PHK di perusahaan. di perusahaan. Karena pandemi. Pandemi kamari, Pandemi Pak, ya. kemarin tahun 2020. ya Allah. Karena imbas pandemi, Mohon. tadi nama gawe di pabrik, Mohon. terus ya mikir lah orang. Oh. Karena aya prinsip orang ya, prinsip abdi Kumaha Pak? bahwa PHK eta lain kiamat gitu. Bukan akhir dari segalanya. Nah, bukan akhir segalanya. Bahkan bisa itu menjadi awal. Nah, jadinya makana ngadadak ka dieu Mohon. ningali tadina masih kerame-ramena ka Saung Biru. Oh, aya saung biru di Aya oge. Saung Biru di dieu. Ngalangkungan ti dieu pangintennya. Abdi ngalangkungan ka ditu jahayang amang cai kerame ieu. Aya naon sih di landmark Pandeglang. Mohon lan mana aya nu merekna Pandeglang aya naon sih. Tah. Berhubung ka dieu bulak-balik seueur jalmi. Kumaha carana ye supaya urang nangkep peluang. Nangkep peluang tina warawiri jelema ieu. Iya. Nah, ditangkaplah ku urang kumaha urang carana supaya bisa nyieun rest area. Tadi nama kawit nama tempat peristirahatan gitu meureunnya. Tadi nama abdi teh hoyong ngadamel kedai kopi unggul. Kedai kopi Masya supaya sakantenan memperkenalkan kopina kopi Pandeglang gitu tah. Produk Pandeglang. Jadi kopi asli Pandeglang. Robustana eta bahan-bahan ge sadaya katangkal-tangkal di Pandeglang. Di Pandeglang. Di Gunung Karang bener. Aya di Gunung Karang, aya di Gunung Pulau Sari. Oh, keren. Nah, jadi orang sekalian di sini teh memperkenalkan kopi Pandeglang. Robusta. Kopi Robusta ieu panginan banyak. Nah, iya. Anu ieu mah khusus ieu. Ieu mah kopi lepeh lalai. Oh, maksudna kumaha lepeh lalai? Lepeh lalai teh anu diproduksi alami lah ku lalai gitu. Lalai muncak urang mah utah. Nah, eta ngalepehkeun tah ieuna dikelola. Dikelola deui. Ku petani-petani petani di Saketi anu ieu. Oh, upami eta mah Saketi. Upami di Gunung Karang mah kopi-kopi robusta biasa. Mohon. Keren. Produk Pandeglang ternyata. Tah Pak, kan ieu di luhur oge ayanya objek-objek wisata nyaeta aya landmark, Villa Biru abdi ge entos tangga review di dinya. Entos ku abdi ngaliput di ditu oge gitu. Cuma teu sempet abdi wawancara sareng ownerna. Karesan abdi sareng ti rekan-rekan ti kantor gitunya, hoyong healing gitu. Kali itu kantos eta Pak. Nah, ayeuna kieu Pak, di lembur kula ieu Bapak eta di PHK, urang balik deui tah Pak, di PHK eta upami hoyong terang eta di naon eta dina perusahaan naon Bapak? Di Sosro Pandeglang. Oh, di Sosro. Anu di Karang Tanjung. Di Karang aduh cakat eta mah lembur abdi di dinya eta. Pan sadayana eta di. Muhun reres ditutu. Tadi dinya muhun. Nya Sempat nganggur Bapak? Henteu. Oh, langsung Pokokna mah dibere
naon ngarannya palamat meureunna. Iya, palamat betul. Orang Pandeglang biasa kitu Oh, palamat gitu ya. Palamat. Padahal mah mun bahasa ieu mah nya meunang ti perusahaan eta ieu teh panyaros Pasangon. Pasangon. Tah. Henteu sebenarnya mah pasangon di PT eta Mohon. sekitar 5 bulan setelahna. Nembe aya Nembe kaluar. aya. Nembe. Abdi ieu muka ieu Mohon. dengan modal 3 juta. Eta saentos di jarakna eta waktosna eta saentos di PHK saberapa 2 bulan. Hah? Sabulan. Sabulan doang. Bulan Juni abdi Oh. di Lirenan di PHK. Oh, di PHK. Bulan Juli tos ngagarap di dieu. Masya Allah nang sabulan. Eta Nang iduna Pak apa keur ngalamun misalkeun di bibir imah atau di hareup imah atau di kebon atau ke di sawah atau ke di leuweung kieu kumaha ieu aing ieu aing yang geus di PHK aing kumaha ieu modal aing boga modal saeutik eta kumaha eta keur di mana eta ideuna inspirasina eta datang. Tabugo abdi eta kan ulin Oh. ka ditu ka mana ka Saung Biru. Saung Biru Nah, ho. Saung Biru tadi dinya ada pikiran lumayan iya jelema ieu lumahan. Tadi dinya urang kudu bisa naonnya nempo peluang. Eta peluang ieu. Sedangkan kan anu ka Gunung Karang eta sanes di lokal unggul. Sabanten lah, terutama Sabanten. Di luar Pandeglang oge seueur. Tah makana kalersan abdi eta gaduh rencang anu di bidang kape di Pandeglang. Oh, aya nu kenal, papa aya nu terang gitu ya. Jadi rencang Rencangan, gaduh gaduh kape Kak Mustofa. Oh Anu iya. di- Oh, terang Pamagersari. Pamagersari di dinya. Mohon. Nah, abdi ngobrol-ngobrol ngajak lah. Coba Coba orang sistemnya orang nyeleneh. Naon nyeleneh? mohon. Nyeleneh kieu. Batur mah nyieun kape lobana di kota. Tah, bener. Abis sampai bingung. Ieu kunaon aya di dieu, kunaon aya di gunung gitu. Tah. Arek saha nu datang ka dieu. Nah, mimitina ge eta Gitu, Abi. anu bagian eta. Pak. Komo deui istilahna. Abdi mah kan ngajual kopi-kopi racikan. Tah. Anu hargana ge leuwih ti 10.000. Oh, Biasa di dieu ngopi 3.000. 3.000 Pak. Ya urang we sok meuli kopi nu 3.000. Tah. Paling mahal 5.000 eta. Itu anian pandegeul eta. Eta kapikir amat eta sampai kadinya. Abdi sampai mikir lagi ya Pak. Yah, cenah di gunung cenah aya naon objek wisata. Objek wisata. Cek urang teh gitu nya, HTT gitu. Objek wisata. Neuk saha nu datang ka ditu. Ya ka gunung jalan bae gitu. Makana tadina kan rencangan abdi oge teu wantuneun di dieu. Saha Teu namina? wanieu. Namina saya rencangan eta. Gatot. Kang Gatot. Kang Gatot. Oh, atuh terang abdi ge Kang Gatot mah eta. Ya ajaklah ku abdi ka dieu. Pohon. Daek teh sorangan, urang dagang kopi di luhur. Eta sahabat Bapak apa rencangan sakola? Rencangan ti sekolah SMP. Di SMP. SMP. Emang lulusan tahun sabaraha eta Tahun Bapak? 88 SMP hiji Pandeglang. Satu sami sareng abdi, Pak Surya eta Atuh, abdi. Abdi mah nang kabelah dieuna banyak abdi ngorak kene lah gitu. Abdi karake 18 lah ini. Tah. Oh, mohon. Pertama mah Oh, jok manehna Gatot, ngomong Gatot. kieu cenah. Ku mah cek Gatot eta. Hah? Nanaonan cenah dia. Aduh. Ieu tadi nama boro-boro ning jelema lewat ke sieuneuh bener teu? Jaleuweung ieu. Teu wanian jelema lewat ka dieu. Ulah jelema nu lain sabangsa urang bae ieu. Udah wani. Eta. Nang berhubung urang ku kabutuh, Kabutuh awanikeun maneh ka dieu. Bismillah banyak. Bismillah. Cek manehna teh rame moal cenah urang lamun jualan di gunung. Biasana cek urang ieu. Ya. Biasana Biasana. lamun urang kaluar tina kabiasaan jelema eta yang penting mah aya nu beda we saeutik. Biasana ngaburu gitu jelema eta kanu berbeda dengan yang lain. Jadi orang kepo penasaran. Eta. Kan kebanyakan kafe mah di kota. Oh. Iya mah orang lupat kalau bang sorangan bae. Masya Allah. Keren beneran urang mah ideuna Nah. eta cemerlang. Jeung deui nyelainna kieu. Kumaha deui Pak? Kalau bana Oh, jelema ulin ka gunung eta nuhun. teu manggihan gunungna. Kalahkah hayang ngalewat naon hayang nempol kota. Bener. Kalau bana ka gunung kitu. Urang bae ge biasana baheula di pasir peuteuy Tah. tah. Di lawak taji tah kaluhur teh banyak eta. Seselfiean baheula eta hayang da nempona nu ka kota. Tah. Mana cek urang teh ieu Mana ieu ya kotana. alun-alun Tah. kadeu mun peuting gitu. Heeh. Jauh harun gitu. Tah. Oh, jadi Bapak mah Lamun konsepna di dieu mah gitu. konsepna dibalik. Dibalik. Jadi
urang ka gunung nempo gunungna. Gunungna langsung. Gunungna ye di hareupeun mata. Bener, Tah. Masya Allah. Jadi urang mah serba dibalik. Bener serba dibalik. Beda tinu lain. Beda tinu lain. Akhirna nu lain tertarik. Tah. Aing mah ku penasaran amat ieu dina media sosial. Atuh. Ku rame amat ieu lembur kula. Ya ieu di gunung tempatna. Atuh doang parahu cenah. Oh, Biasana aya di perahu. ke laut. Di laut di ieu urang mah aya dibawa di ke gunung. Tah. Eta paru sampai urang tadi ya cek urang teh ieu bisa amat ideuna cek urang teh inspirasina Nah, jadi ya. jadi Eta lamun cek bener-bener. aya bahasa ieu teh mah kieu. Heeh. Urang kudu kaluar tina zona nyaman. Oh, dina zona nyaman. Dua ta poinna. Heeh. Nu kahiji tadi teh cek bapak teh nya, mantap urang ge bari ngesep, Pak. Tah. Bari ngesep urang ge. Sugan-sugan ieu menjadi motivasi jeung para penonton tah. Heeh. Jadi teh aya hal nu tidak mungkin. Selama kita mau berusaha mah, ikhtiar mah, geus bismillah bae. Modal mah kene nuturkeun meureun banyak. Nuturkeun. Ya bapak ge awal atuh Awalna modal. modal 3 juta. 3 juta nyieun Jeung- sakiluasna. Masa Jeung Allah. deui. Heuh. Di Gunung Karang, nyawa sorangan di Gunung. Tah eta, Pak. Ngagawean kita beunang pakai mesin. Coba. Terus ngagawean aku kumaha? Atuh ku manual, soalnya seberapa kali mawa mesin ka dieu, mesin rumput. Mesin rumput. Ieu keur ngababad awal, Oh. dibawa ka dieu pae. Dibawa ka handap teh hirup. Naon anu eta nu Si pae eta? mesina, Si mesina. si mesina. Ih, aing mah rada merinding. Rada mistis yo. Tah. Kuduna aslinya kayak kurang dibahasa dina misteri. Aya di bocor TV. Aya di bocor TV. Kayak kurang di podcast, Nah, Papa. eta kan siap. timimiti seperti itu. Jadi Jadi si mesin, Pak. si mesin pareum bae. Mesin apareun. Heeh. Terus eta make manual di kitu. Atuh akhirna mah manual. Ku arit, Ku ari, ku pacul, pacul, ku linggis. ku linggis. Ari ku balukang henteu. Jeung ku nanti bareng di kalapa teh sulimbat. Sulimat. Oh, kalapa ya dia, Pak? Oh, kalapa di dieu nya. Ai hiji dua meureun nya tanggal mah aya. Aya tanggal. Tah, teruskeun Pak. Geus kitu. Tah, tidinya Kayak di kopian nih saeutik Oh, Pak. sok Ayo bener. Pak, kopian Pak. Urang nyantai bae ieu mah bari ka bodor bae urang. Urang susukan. Iya, kerja model kieu butuh sisian Pak. ya kadang-kadang orangnya kadang-kadang aneh. Aneh, Di awal karena ya terus terang Hmm, ya karena orang Pandeglang ya. Orang Pandeglang mah biasanya kan karena misisnya masih kuat. masih Pak, bener. Bener Pak. Pertama kali di dia, aduh rahasia ya mau. Rahasia pokar saeutik bae Pak. Pokar Kisi-kisi saeutik bae. Pang nyaho gitu tah. Karena kan di Penasaran dia ulah mah penasaran. orang kudu ngahargaan karena Abuya. Raras Jadi Pak. orang pertama kali muka di dia kan orang ke Abuya heula. Kacidahu. Jarah heula. Jarah. Jadi tilu di dino di jarahan. Syekh Mana bae? Maghribi, Saya Maghribi. Banten, Mohon. jeung Cidahu. Kacidahu. Nah, caina kurang digabungkeun, Digabungkeun. dibawalah ka dieu. Hmm. Ya orang kan minta salamet ye. Mohon. Lain Ya. istilahna naon nya? Jadi Musiknya? musrik gitu tah. Lain, ya mah jadi urang ngagabungkeun alam. Iya, jadi ya kebiasaan di urang. Nah, kebiasaan di urang karena kan di dia Iya. orang boga pamaken-pamakian teh. Tah, reres Jadi Pak. urang Adat istiadat di urang lah. dipake, Nah, dipake. agamana dipake, Reres, Pak. aturan negarana Mohon, dipake. Jadi Pak. dipake sadayana di dia. Sadayana reres. Teraskeun Pak, kumaha tah? Nah. Sampai di dia urang ngobrol. Hmm. Nya ngobrol naon ngaranna lah. Lamun cek ieu Tah Pak, pas nuju sarang eta kumaha tah Pak? Material. Nah, di material ya. Oh. Kaleresan gitu kan gaduh rarencangan. Rarencangan. Anu gaduh material, Oh. anu gaduh panglong. Panglong. Tah, didinya orang minta bantuan. Ya Nyugut karena bantuan. kan modal teh acan aya. Mohon Modal reres. teh acan aya, terus pesangon ti pabrik ge teh Ti acan perusahaan aya. teh acan aya. Acan aya. Ya kudu nanggung 5 bulan. Tah, Mm-mm. kudu nangguan 5 bulan. Mohon. Tapi orang ngawanikeun maneh mere kepercayaan gitu tah. Mohon. Orang kepercayaan orang pegang ku babaturan. Mohon ku baturan. Alhamdulillah dipercaya. Jadi ngirim ka dieu. Oh. Karena orang mah diajarkeun ku kolot Mohon kumaha tah diajarkeun. sagalana naon ge kudu berawal tinu leutik heula. Jadi heuyeun. Nah, Gitu. ngeureuyeun Ngeureuyeuh ulah hayang langsung ka Ulah Agus. langsung seperti orang Abra-kadabra.
boga modal jebret gitu. Ari urang mah diajarkeun nanti leuletik lalahuran dirarasa. Jadi prosesnya urang hafal. Jadi perjuangan eta bener karasa gitu Pak. Karasa. Makana ayeuna kan urang geus menikmati hasil mah alhamdulillah Pak nya. Alhamdulillah. Tapi urang teu poho. Nya. Teu poho naon maksudna? Tetep urang ngalakukeun karena naon? Setiap urang nitah ge ka anak buah istilahna. Geus apal urang perjalananna. Seperti nyieun naon? Ari urang di awal mah teu bisa dibobodo ku anak buah ge eta. Iya keren. Terus Pak kieu begitu misalkan eta dipercanten tanya dipercaya ku sahabat nu boga material eta Pak. Kayak ku aing dikirim yo langsung ka ditu bae geus. Urusan hitung-hitungan mangke panderi. Penting mah ku urang ayo niatna bagus yo dibantuan kitu bener nya. Jadi itu. Tapi alhamdulillah sih teu lami. Teu lami banyak. Aya jalana banyak. Aya jalana. Oh, jadi urang ngalakukeun segala naon ge ari ku niat hade mah aya be eta pitulungna. Nah, aya pitulungna. Mun urang hade jeung tetangga hade jeung sahabat hade jeung saha bae gitu. Eta urang pasina ge aya nu nulungan. Aya nu nulungan. Sasulit ku kumaha ge. Ulah sieun we pokona mah urang berbuat baik eta ulah sieun. Ieu nyatana. Pak ade ieu boro-boro nih aing jeung misalkeun meuli bahan-bahanna ajak ka material bisi mahal gitu akhirnya katimu jeung sahabatna ngobrol curhat saeutik. Oke lah Mas, itu meureun mah nya. Nah, iyalah poin-poinna. Yang penting mah urang tujuanna ulah nipu. Ulah nipu. Jadi urang win-win solution. Jadi jeung manehna ge untung atuh jeung urang ge untung. Jadi saling menguntungkan, teu ngarugikeun, saling ngabantosan gitu nya Pak nya. Nah, tos gitu toh Pak. Terus eta nu ngadamelan di dieu eta saha? Urang dieu. Jadi nya kaleresan gitu, kaleresannya nya ku nya pangeran eta ka urang istilahna ku ngabantu, ya bener-bener ngabantuna. Jadi urang dipanggihkeun jeung jelema-jelema anu kreatif. Gitu. Saha eta jelema nu kreatif eta maksudna kumaha ieu? Nah, aya harita urang dieu nya tukang bangunan lah. Tukang bangunan ngaranna Abah. Makanan nempel ngaranna ge di ditu Parahu Abah. Aya bacaana di luhur Parahu Abah. Eta nu nyieunna eta si Abah. Ngaran aslina saha? Abah Kanil. Orang dieu. Urang dieu. Orang Pasir Putih. Kalapasan. Urang Kalapasan. Jadi urang ngusulkeun, Bah. Urang ieu hayang nempo Parahu ngahareup kana gunung cek urang teh. Kumaha ieu, Bah? Geus gampang cenah. Blak. Ieu Parahu kadua ieu. Anu perahu pertama mah pure sadayana bambu. Cuman kan bambu mah umurna paling lami panya gitu. Tahun. Ayeuna mah tos pake besi. Tos nganggo besi. Jadi untuk keamanan ge lebih safety gitu. Bade seselepian dina Parahu eta. Nah, ayeuna kembali ka si Abah. Meureun begitu si Abah dititah coba ieu cek Kang Ade teh cenah hayang jieunkeun Parahu cek si Abah gampang gitu. Ieu Parahu teu nanya kieu apa Parahu ejeung di laut tah apa ejeung di mana gitu teh kitu eta. Henteu. Karena kan Parahu umumna eta dipakena eta ejeung di laut jadi gitu. Kan di dieu mah urang serba siloka. Jadi di dieu aya 3. Jadi bapana aya, hiji bapana aya, ibuna aya, katilu anakna ge aya. Nah, jadi orang berkeluarga di dia. Jadi kunaon Parahu disebut Parahu Abah? Tah eta lamun ceuk ieu teh mah tah dia anu usahana eta di dinya. Simbol. Jadi si simbol Abah eta Parahu. Tah di dinya anu tukang usahana. Nah, makana di dieu aya di dapur ambu. Kumaha eta dapur ambu? Sanggeus Parahu eta. Sanggeus Parahu kan urang Parahuna di dipasangna nu nyieun aneh eta di gunung ngahareupan gunung. Parahu mah di mana-mana ge ayana di laut. Urang mah bisi eta keur ka si Abah eta kieu cek si Abah teh karunya amat Kang Ade mana geus di PHK ku ari jadi nelayan naon kitu nya. Apa arek kalabuan tah manehna? Apa arek jadi misalkeun teh ngeta ikan tah gitu nya. Oh, ternyata eta si Parahu sangaja Kang Ade punya ide. Tah eta tukang usahana. Kunaon ku Kang
Kang Ade misalkan teu parahu teu misalkan jambatan naon gitu kunaon eta sampai kapikiran aya inspirasi eta hayang parahu apa keur nempo parahu tah Kang Ade karena kan konsep di awalna urang jadi urang mah konsep nyeleneh anu tara biasa dipakai ku batur nah eta ku Kang Ade mah dipake anu ku batur dipikeun ku Kang Ade mah dipulung jadi manfaat keren makana urang sagalana naon ge ulah nganggap leutik ulah nganggap remeh sagalana naon ge Allah nyiptakeun eta aya manfaat Masya Allah keren nu kieu yo urang aya manfaat makana lamun aya peluang teh mah sabenerna mah lain teu aya padamelan di mamana ge aya di mamana ge makana di dieu mah batur mah dina naon ngaranna masa pandemi batur mah tara rutup urang mah muka batur tara rutup ieu mah kalah buka urang harita pas keur pandemi urang ka dieu cek urang teh batur mah keur lockdown cek urang teh batur mah sarawan kitu nya muka-muka ieu mah wani muka di dieu mah makana urang cek urang Jakarta pernah ka dieu anu keturunan Tionghoa disebut gila urang disebut gila kamu dengan jalan seperti ini di atas gunung kamu berani buka usaha ya karena urang mah niatna kan niat baik betul Pak jeung deui permintaan urang harita ka kepala desa di dieu jadi urang hayang naikeun derajat lah istilahna urang-urang dieu kunaon anu biasana ka gunung Muaran Awi hari dengan adanya tempat wisata mah meureun bisa ngajagaan parkir bisa jadi punya usaha manfaat masyarakat akhirnya bisa jualan di dieu hari teh urang keur ka dieu loba nu jualan ngajejer nu jualan loba ya karena kamari eta aya PPKM kan ditutup ya hadapna bener ya masyarakat ya lemahna masyarakat eta kan anu tara biasa usaha tadi jadi beunang ku saeutik sepi elek gitu hari abdi mah terus bae geus kuat yang geus biasa bisa Medan ieu urusan kasusah mah geus biasa geus biasa ka geus biasa ladugan geus biasa ka jurang-jurang anu terjang makana urang mah ngeunahna ti leuletik eta setiap memulai ti leuletik eta ngeunaheun eta senina jadi urang kacapena urang susah dinikmati disyukuri tah Kang Ade nya keren Kang Ade tah ayeuna Kang Ade rada bisa urang kamari tah nuju pandemi eta kumaha di dieu safety apa kumaha aya cuci tangan meureun nya aya pakai masker tetepnya aya pamakean kan tetep aturan mah urang aturan pake tetep aturan dipake bener maskerna bahkan aya peduli lindungi segala di dieu mah jadi aya aplikasi peduli lindungi keren terus Kang Ade tadi urang sempet wawancara oge di dieu jeung babaturan Kang Ade karyawan nu di dieu ceunah di dieu eta wifi ge digratiskeun iya atuh digratiskeun jadi anu teu boga kuota geus urang teh tadi modal 50.000 30.000 datang ka dieu tiket nang 10.000 parkir 5.000 ngopi aya nu harga 15.000 meureun Ade aya nu 8.000 guys 8.000 jadi mulai ti 5.000 be nu 5.000 aya Masya Allah Kang Ade 5.000 aya di dia jadi 30.000 jadi arek boga modal 50 ge jadi bawa ka di anak pamajikan bensinan motorna geus hitungkeun bae misalkeun ieu cukup ya bolak-balik 1 liter atau 2 liter eta heula karak tiket 10.000 parkir 5.000 jadi ngopi di dia lamun hari biasa mah hari biasa lain hari weekend eta tiket bisa ditukerkeun jeung minuman minuman deui bae jadi 10.000 eta aya gratis minuman teuh deui bae duitna 50.000 masih nyesa keneh jeung deui di dieu mah teu dilarang mawa makanan mawa minuman ti luar ge teu aya razia teu aya di dieu mah Itu sepertos di itu raja-raja. Jadi yang penting kebersihannya dijaga. Terus ulah ngaganggu nu aya di dieu.
Ulah sok motelan tatangkalan ngarabutan teu meunang di dieu. Ikuti aturan tah teu di dieu bae di mana-mana ge ulah sok dirusak. Nu geus aya mah mun bisa diurusan, dijaga. Ditambah lamun bisa mah. Ditambahan cek Kang Ade ge. Nah Kang Ade berarti wifi-na gratis. Hari biasa misalkan dia menang cai nginumna di dieu eta Kang Ade nya. Jadi untuk para pengunjung wisatawan anu aya di Pandeglang atanapi di luar Pandeglang, di Banten, di luar Banten, mangga ajak ka dieu ulah diengkekeun deui. Hari biasa ge cenah ge eta aya gratis, minumna aya di dieu gratis. Mangga boyong sadayana. Bisi aya acara cenah kitu, acara keluarga bingung nyangan tempat gitunya, ieu patunganan nang saeutik gitu. Geus ka dieu bae hubungi Kang Ade atau aya manajemenna di dieu, mangga di IG-na ge aya. Nami Ngade Embe, nami IG-na teh tadi Lembur Kula Official. Lembur Kula Official engke aya di dieu yeuh, kurang ditampilkeun tah. Bener. Yang anak sekolah ge di dieu diajaran lamun hayang belajar menanam sayuran. Di dieu aya tempatna. Aya tempatna. 10.000 ge geus bisa aya alat pertanianna. Aya bibit pertanianna. Bibit tetangkalana aya. Jadi di dieu urang belajar menanam. Jadi bisa bari belajar. Balik di dia orang mekelan ilmu, orang lo manfaat. Kopi ge sami di dieu. Kumaha mun kopi? Open bar disebutna. Naon eta open eta meureun dibuka gitu. Jadi saha bae ge di dieu bisa meuli, bisa nyieun sorangan. Jadi diajaran carana, di dieu mah teu aya nu ditutupi. Ilmuna dibuka, dibere, dibagikeun. Masya Allah. Dia mah teu sieun kasaingan. Sieun kasaingan. Di dieu mah justru Allah neungeus ke menang. Atuh geus kabeh geus diatur cenah, kan gitu. Semakin berbagi boh masalah naon bae eta tuh semakin ditambah. Eta percaya abdi kadinya. Kadinya banyak. Eta urang ilmu cenah dibagi atuh semakin manfaat. Atuh semakin nambah justru. Lain berkula. Di dieu mah terbuka saja. Ulaheun penonton, urang bae ge ngamakelan ilmu di dieu. Hatur nuhun Kang Ade. Tah moal waka di bae di dieu ge nuju belajar. Muhun Kang Ade. Diajar sadayana. Muhun sami-sami Kang Ade, tapi urang ya inspirasi oge ieu. Ayeuna urang ngabahas deui tadi entos parahu Abah. Si Ambu tadi tak kelewat. Jadi di dieu ge aya jeung ibuna jeung nyadiakeun perbekalanna lah. Jeung usaha kan kudu aya pembekalanna. Muhun kumaha eta? Dinya aya dapur ambu. Dapur ambu eta naon bae? Aya aya hau. Aya di ditu hau. Nah, kekencengna ieuna gitu eta kan simbolis. Maksudna jadi lamun di dieu arek berkunjung atuh bisa ngaliwat sorangan ge bisa. Ngaliwat didinya atuh ngaliwat sorangan bisa. Jadi di dieu mah teu aya larangan. Arek mawa sorangan mangga. Arek ngaliwat di dieu mangga. Arek ngaliwat sorangan mangga. Arek ngagonceleng atuh mangga. Atuh mangga. Nyambel misalkan atah bisa di dieu. Atuh bisa. Gitu. Jadi di dieu mah teu aya larangan istilahna mawa makanan di luar kana dijaga-jaga. Henteu. Terus pengunjung misalkan nungna modal misal modal urang ieu nang modal kopi doang nang jeung ka dieu gitu, apa di waktu henteu? Di waktu tetep. Di waktu eta. Di dieu eta bukanna tabu salapan. Salapan nu ge kadang 8 wengi. 8 wengi. Sadayana eta teh misalkan urang dongkap teh enjing ye model abdi ye. Atuh tiasa saha naon sampai ka sore ge, sampai ka peuting ge. Moal di hewan di dieu. Moal misalkan adi si eta nang ngopi doang di dieu sa abak-abak di dieu isuk meletuk. Yang penting mah yang ngajaga sikap. Ngajaga sikap jeung di dieu mah dilarang. Kan aya dina aturanna oge. Mohon kumaha? Di dieu mah teu beunang nyandak senjata tajam. Senjata tajam. Terus kekenging nyandak minuman keras. Di dieu mah sadayana di larangan-larangan. Iya. Tong sampai tak ka dieu cara-cara minuman tetap aya pamariosa tetap kene. Aya. Keliling. Jadi ulah pedah di dieu bebas teu bisa gitu. Tetap mengikuti urang aturan nu berlaku di dieu. Tah gitu. Terutama ngajaga alam sekitar nu aya di dieu tah Kang Adenya.
tah Kang Ade entos si Ambu urang tiasa masak di dieu tadi urang si Abah sagala tah keur ngabangun cenah ngadenge cenah anu mantuan eta budak pang sagala barudak pang eta anu ikhlas cenah kitu kumaha eta caritakeun tah. Jadi kieu tadi teh ya. Urang sempet ngobrol tadi di handap cak urang kumaha ieu na cenah jaeta teu dibayar cenah kitu ikhlas eta barudak pang masa Allah cak urang kumaha caritakeun Kang Ade. Tadi teh ya ari anu saleutikna naon ge aya manfaatna. Allah nyiptakeun muhun naon makhlukna muhun biarpun eta cek batur teh mah goreng cek batur tapi tetep aya manfaatna makana cek batur misalkan barudak eta mah cenah hirup di jalan cenah jalan daregeul cenah nya gitu ai gitu. urang mah kumaha rangkulana dirangkul ku Kang Ade mah meureun batur ge manfaat diajaklah ku Kang Ade eta ka dieu justru kreativitasnya jeung solidaritasnya tinggi leuwih tinggi ternyata kekeluargaan aya jadi ya alhamdulillah ya abdi mah istilahna arek kanu handap arek kanu luhur arek kanu kana sederajat ge sami bae jadi Masya Allah ditanggapi bae sasaha ge bahkan arek ngopi bareng ge urang mah jeung karyawan ngopi sagelas kuduaan ge henteu di beda-beda jadi beda-bedakeun dahar make lok asin atuh lok asin kabehan jadi Kang Ade mah orangnya sederhana para penonton katingali pangintennya ditonton panginten meni sederhana tadi oge abdi mimiti ka dieu mimiti narus ari ownerna saha itu Kang Ade nu mana aja itu tuh nganggo celana pendek pakai sendal jepit terus dipake misalkan topi cek urang teh sederhana amat gitunya undang terus muter ka ditu gitu mantangna cek abdi biasana owner mah kana meja biasa owner lain sederhana sebenarnya kumaha jadi urang teh hayang berbau bermasyarakat hayang bermasyarakat eta doang hayang duduluran hayang duduluran karena kumaha carana urang hirup bisa bermanfaat jeung nu lain terus di pengunjung kita di urang nempo aya nu sasalaman sagala eta Kang Ade gitu apa eta pengunjung nu sabaraha kali datang ka dieu akhirna akrab duduluran jeung Kang Ade karena urang mah boga istilah di dieu kumaha jadi lamun asup ka lembur kula saurang mun balik mah kudu 5 urang maksudna maksudna jadi urang kudu silaturahmi mun dibiasakeun urang ngobrol jeung nu lain karena naon lamun biasa orang berkunjung lamun sababaturan kene ngobrol jeung sababaturan kene ngobrol lagi luang lingkupna sakitu doang tapi lamun urang ngobrol jeung nu lain bener tah eta bisa nambahan ilmu urang jadi lebih luas rezekina ge leuwih buka eta makana pentingna silaturahmi eta di sampai urang teu ngajaga silaturahim Kang Adenya jeung sasaha bae ge udang kudu hade kudu samea kudu saling hargaan ulah nempo si eta kitu laju urang dalam pikiran ini bating aing teh hayang tinggal deui ulah kitu tah ulah kitunya kabeh manusia ge teh nu sempurna pasti aya kakurangan meureun Kang Adenya waduh ieu seru ieu obrolan ieu moal beak parat hiji part 2 part 3 sampai saterusna ieu video sabenerna mah kamera ge geus lobet sampai ku urang dirobah pake HP hampura ka penonton bisi gambarna rada renyak ieu mah karena kabeh akan memori nage sampai kalau bet kamera nage urang tadi stop nama naon ku seru na Kang Ade ilmu nage ku urang bari jeung diserep sami abdi ge ya mudah-mudahan gitu mudah-mudahan nambihan deui ilmu mohon tapi nyato sekali tinggal 5 Kang Ade sebagai inspirasi abdi gitunya nya pami aya nu inspirasi deui sapertosanya itu abdi eta nu diresep eta dina sok kata-kata mutiara sok kata-kata motivasi gitunya Bob Sadino sederhana gitunya walaupun sukses kukuma tetap rendah diri seperti padi semakin berisi semakin merunduk mangga teh hatur nuhun parantos ka dieu berkunjung tong bosen-bosen pangintennya mun tah Kang Ade entos kitu urang ayeuna ka parat berikutna ieu
kumargi emang memori na gitu stereo minim itu ge reupan itu tadi lobet gitu ya. Kurang serunya hoki mah kurang mau power bank kurang bila perlu mangecas aki urang kan HP ke ulah lobet ya. Wah kurang di tadinya berarti kudu aya part 2 na ya Bayu. Aya Pak insyaallah Kang Ade panjang umur sehat selamat gitu nya Kang Adenya. Atuh nuansa malamna seperti apa? Mungkin abdi ka dieu deui urang mudah-mudahan entong dianggap sasaha abdi hayang dianggap dulur sorangan hayang dianggap misalkan sebagai adi atau misal keluarga ya Kang Ade sadayana ge urang ka dieu mah duduluran. nya hatur nuhun nya untuk para penonton sanes kudu sono yuk kumargi ieu teh tos nunjukkeun hampir tabu opat abdi ti enjing di dieu ku betah-betahna gitunya alhamdulillah. Abdi tiasa ka dieu hatur nuhun ka Kang Ade tos ngaluangkeun waktosna di sela-sela kesibukanna walaupun di hari Minggu ieu tapi abdi dari Bocor ucapkeun beribu-ribu terima kasih ka Kang Ade sareng manajemen nu aya di dieu tos nampi abdi di dieu gitu. Seperti pepatah mengatakan bila mana ada sumur di ladang Kang Ade boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang sehat selamat urang patepang deui. Akhirna abdi Dani Bocor sareng bintang tamu owner di Lembur Kula Kang Ade namina Ade Kardiana. Ade Kardiana ngaturkeun. Tong hilap ya di Pasir Peuteuy ya desa. Pasir Peuteuy. Mohon Kecamatan Cadasari Pandeglang. Kecamatan Cadasari Pandeglang mangga di GPS ge aya eta gitunya. Petunjuk jalan di dinya lengkap mungkin kok abdi ditampilkan di dia aya YouTube na aya Instagram na gitu pilih bade ngadm mangga mungkin hubungi be langsung gitu Kak Lembur Kula official. Hatur nuhun Kang Ade hapunten beribu-ribu hapunten bilih abdi ngerepotkeun di dia ya kanggo penonton. Hatur nuhun sadayana urang patepang deui di acara vlog Bocor TV Pandeglang. Hatur nuhun Ade. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa Bu? Sri. Ibu Sri ya. Ini keluarga semua Bu? Iya. Ada yang gak dibawa cari ini. Oh pada nggak ikut. Masih ada yang ada kegiatan. Iya. Ya. Enak ya di sini ya pemandangannya ya. Enak pemandangan ininya cuacanya. Cuacanya adem. Ya. Kebetulan ini cuacanya lagi mendukung juga nih. Biasanya hujan. Emang ya, biasanya kamu begini? Iya enggak, maksudnya kalau Pandeglang kan hujan biasanya. Ya. Kalau Pandeglang emang terkenalnya kan dingin. Dingin. Apalagi di Iya. Tapi kebetulan lagi ini cuacanya begini ya. Iya lagi bagus nih Bu. Ger. Kalau jalan gimana Bu ke sini Bu? Hah? Bagus. Iya. Jalannya lumayan gitu nggak kayak dulu. Kalau dulu emang Ya. parah banget Sekarang jalannya. mah udah kemana-mana udah pada bagus jalan sekarang ya. Iya alhamdulillah Bu. Biasanya kalau hari Minggu kemana aja Bu? Kalau liburan sama keluarga gitu. Ke pantai. Kan banyak nih Pandeglang nih. Nah, sekarang ke pantai lagi ya isu-isu gitu. Iya, apalagi kemarin gempa ya. Nah, Gitu, takut tsunami gitu. Ke pantai dulu lah kita mau kemana gitu. Iya. Makasih Bu. Teh, baru kesini Teh? Iya. Sama si Alnya? Dari mana? Oh dari Amulit ya masih Pandeglang ya? Iya, Udah berapa kali ke sini ya? Sering ya? Gimana menurut pemandangannya di sini? Aman adem. Apa yang bikin sampai datang lagi ke sini? Suasananya adem pertama. Hah? Tempat-tempatnya juga kadang berubah-berubah. Gak selalu sama gitu. Jadi nggak bikin kita bosan. Oh jadi selalu Berubah-berubah gitu. iya selalu update terus ya? Update terus. Oke. Ini kesini udah yang keberapa kali nih ya? Lebih dari 10 kali lah. Lebih dari 10 kali. Suka banget tempatnya keren. Biasa sama teman-teman? Sama teman-teman sendiri, sama pacar juga. Iya, sama keluarga juga. Sama keluarga juga. Oke, dengan siapa namanya? Japim. Japim. Oke, kalau tetehnya Teh? Ayo. Ayo. Iya. Berapa kali kesini? Udah berapa kali? 2 kali.
Ayu udah 2 kali ya? Ya. Gimana menurut Ayu di lembur pula ini? Adem, bikin ngantuk. Bikin ngantuk, adem ya. Walaupun cuaca alhamdulillah ini lagi cerah, tapi masih tetap sejuk ya di sini ya. Ya. Adem ya, nggak Adem terlalu banget. panas ya. Oke, terima kasih Teh Ayu dan juga si Anya. Iya, jangan lupa ya nanti di channel Bocor TV Pandeglang. Siap. Oke. Dari mana ini? Dari Yayangti, Tangerang ya? Waduh. Dari Tangerang guys. Kami dari mana Boy FC? Iya. Tangerang saya. Ulang. Jangan lupa tonton di Bocor TV Pandeglang. TV Pandeglang. Tonton di channel Bocor TV Pandeglang. Tonton di channel Bocor TV Pandeglang. Jangan lupa like, subscribe, komen. Hai guys, jangan lupa like, comment, and subscribe di channelnya Bocor TV Pandeglang. Bocor TV Pandeglang. Lupa like, subscribe Bocor TV Pandeglang. Ya, gimana? This is Pantai Pandan Ya. is Pandeglang. Sudah berapa kali gimana bahasa Inggrisnya? Sudah berapa kali gimana bahasa Inggrisnya? It's Pantai. Like and share and subscribe to Bocor TV Pandeglang. Ini bagus untuk lokal juga. Nah, ya. Ya. Comment and subscribe di channel Bocoran. Bocor TV Pandeglang. 3, 2, 1. Jangan lupa like, comment, and subscribe di Bocor TV Pandeglang. Garis miring 2702 garis miring 11 Rokawi garis miring Kota Pandeglang. Di Bocor TV Pandeglang. JJS ya Bu ya? Iya, DJS. Waduh. Iya, semangat. Jangan lupa tonton subrek di Bocor TV Pandeglang. Ya. Siap, 1, 2, 3. Enggak, maksudnya ngomong. Jangan lupa subrek, like, and share di Bocor TV Pandeglang. 1, 2, 3. Jangan lupa subscribe di Pandeglang. Bocor TV Pandeglang. Bocor TV Pandeglang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmara Emilia Rahman, Tete terpilih Kabupaten Pandeglang 2022. Kami dari Paguyuban KKTT Pandeglang. Dan saya Ali Troy Vanilla, kakak terpilih 2022. Jangan lupa ya subscribe. Di Bocor TV Pandeglang. Jangan lupa komen dan like And share. dan subscribe. Bocor TV. Terima kasih buat semuanya. Bocor TV Pandeglang. Like and share. Like and share. Oke, thank you.